abdinya Kangnya. Sok atuh. Mak, tarasi tutung. Keun urang balikeun. Mak, si Nyai Pundung. Keun urang kawinkeun. Tah wargi lagu bubuka parantos kurang sami-sami dangukeun nyaeta laguna teh Cingcang Keling. Lagu lami teh nya lagu urang keur budak, lagu Cingcang Keling manuk cingkleng cineten dos kakolong Bapak Satar Buleman. Anu dihalangkeun ku Ibu Mae Nur Hayati. Sumangga kayak kawargi sederhana anu bade request anu bade silaturahmi diantosnya di 8 genep hiji salapan opat hiji 2 dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO Memang Cespleng. Alhamdulillah acara ieu teh masih diudarakeun ti Radio Samhan anu aya di Jalan 2 Genep nomor 142 Raden Inten Duren Sawit Jakarta Timur. Tah Kang Dedi nya engke disarengan ku Neng Ici bade nyarengan wargi sadayana duwi katabu 1630 kanggo ka urang-urang Sunda anu aya di Jabotabek atanapi ka urang-urang nu sanesna anu mikaresep kana lagu-lagu Sunda. Sumangga dangukeun teras acara ieu dugi ka Rengsena. Di dieu Kang Dedi sareng Neng Ici sok heureuy. Di dieu Kang Dedi sareng Neng Ici sok gogonjakan tanya. Bade ngiring heureuy mangga nya. Mohon moal dilarang. Da aya paribahasa eta teh. Tertawalah sebelum tertawa dilarang. Tah kitunya. Sateacana bade ngahaturkeun nuhun Kang Eka Pak Yanto anu tadi parantos nelpon KWA nya. Saurna teh Kang Dedi hapunten teu tiasa nelpon langsung kumargi saurna teh aya halangan. Aya halangan nya. Sumuhun teu sawios-wios kayak Kak Pak Yanto nya tenang we tenang. Tapi cenah Kang Dedi nyuhunkeun lagu. Oh, nyuhunkeun lagu. Muhun nyuhunkeun lagu saurna teh. Laguna teh upami teu lepat. Nyaeta Renggong Angle ti Ibu Cicih Cangkurileung. Renggong Angle ti Ibu Cicih Cangkurileung mangga engke diputerkeun ku Kang Dedi. Tah, lagu ieu teh bade dikintunkeun kangge ka Mamah Eti nu aya di Kampung Cerewet, oge kangge ka Mamah Nenti nu aya di Rajawali, teu hilap kangge ka Mamah Yati saurna teh nu aya di Tanjung Priuk. Atuh teu kakantun eta aya Mamah Warsih nu aya di Krangan oge kangge ka wargi sadayana anu nuju ngadarangukeun ieu acara SGP ti Radio Samhan Jakarta. Tah, kitu saurna teh Pak Yanto teh tiasa nelpon langsung ya teh nya. Mohon mugia sing sehatnya Kang Pak Yanto, mugia sing naon teh damang deui sapertos bihara-bihari kumari masih aya keneh nu karaos saurna teh Kang Dedi teh masih aya nu karaos keneh. Naon atuh nu karaos teh? Nya mugia sing enggal nya. Sing enggal teh karaos deui eta teh. Mohon da ai karaos mah naon teh anu raos mah raos ieu mah karaos anu teu raos mah teu raos. Naon coba geura. Mohon tah sateacana oge Kang Dedi bade ngahaturkeun nuhun. Kamari teh Kang Dedi nepangan rerencangan alumni SMP 25 Bandung di Dago gitu dinten Minggon upami teu lepat mah nya
Bade ngahaturkeun nuhun kangge ka wargi-wargi rencangan nuju SMP di Bandung di SMP Negeri 25 Bandung anu kersa sumping kamari teh dina acara reuni di Tahura di Taman Hutan Raya Dago Pakar Bandungnya. Hatur nuhun kangge ka panitia nyaeta Ibu Nina nya. Aduh Ibu Nina Mardiana ieu teh rencangan Kang Dedi nuju SMP sakelas ieu mah nya babaturan heureuy, babaturan gogonjakan. Oge teu hilap anu panitiana teh nyaeta Ibu Nung, nya Nung kelas pamit telepat mah sareng Ibu Yuli oge kelas E. Rencangan-rencangan Kang Dedi atuh nu di kelas D nya ngahaturkeun nuhun kangge ka Kang Nang Sukirman oge ka Kang Ade nya. Teu hilap kangge Pak Haji Agus Ahmad eta teh di Sub aja namanya di Sub Bandung. Teu hilap oge kangge ka Kang saha teh? Oh, Pak Haji Sugianto atanapi Pak Yanto nya Pak Yanto. Teu hilap kangge ka Pak Asep Asep Kumis, Asep Kumis anjeunna katelah Asep Kumis kumargi nuju sasarengan sareng Kang Dedi ti SMP dugi ka ayeuna eta kumisna meuni tebel pisan. Siga nama mun dicium ku Kang Asep teh nya nempelna salami 3 bulan eta mah. Heureuy Kang Asepnya. Hapunten dah. Wilujeng naon teh wilujeng patepang kamari nya. Teu hilap oge aya Kang Iwan nya. Kang Iwan teh kelas naon teu hilap deui Kang Iwan nya. Istri-istrina seueur pisan aya Nong, aya Ibu Yuli nya, aya Teh Tati, aya aduh geus paralohodi wae atuh da maklum aya geus kolot teh nya. Kangge ka Pak Agustian, tah Kang Agustian oge wilujeng naon teh wilujeng patepang kamari nya. Mugi sing sarehat nya sadayana nu kamari ngariringan acara reuni ti Tahura nuhun kangge ka kelas D anu teu dongkap mugi insyaallah kayaknya sasi Desember ke urang ngayakeun deui kitu Kang Dedi nu ngayakeun insyaallah nya mugi aya umur kaumuran oge mugi aya waktos eta teh. Tah sok kangge ka wargi anu bade telepon diantos di 86119412. Urang panggil heula ieu teh Icih teh ka mana? Icih teh tadi teh aya ieu teh. Ci ka dieu Ci. Akang mendingan abi namanya dipanggil. Nya da Icih tadi teh Kang Dedi teh keur ngomong sorangan eta teh. Kamari kan Kang Dedi teh ka Bandung kitu nya ngumpul jeung naon teh baturan-baturan SMP baheula geus 38 tahun Ci teu papanggih. Ih, mendingan tos laminya. Mohon eta teh telepon heula urang angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Supaya pasundan radio sampai Di anu Rojo. dirojongku PDO PDO memang memang cespleng. Nah, Mama kumaha kabarna sae? alhamdulillah akang damang. Damang. Kumaha eta suhuna panas henteu eta? Aduh luar biasa. Luar biasa, makanya tong biasa di luar, kedah di lebat. Hari cetar membahana. Aduh cetar Kalau membahana. ini mah cetar Cetar membahana. membahana eta teh nya geuningannya sing sabar panginten nuju panas pisan ayeuna teh nya. Kata dikumahakeun. Kudu dikumahakeun da urang mah kudu ieu kudu naon ngarasakeun. Nah, urang mah nanti bae kumaha nu Kumoho. dipagihanana. Sumohon tah kitu. Mama hoyong diputerkeun lagu naon Mama? Hoyong lagu Pucuk Samara atau suami si Ibu Cici. Pucuk Camara. Mohon Mangga sok dikintun-kintun. kanggo ka Mama Yati gitu yuk. Nuhun. Pak Haji Eman, nu kadungan Kangkung Gedong. Tah eta. Kanggo ka Mama Eti, Terus. kanggo Pak Yantona di Depok. Nuhun. Kaneng Warsi, Nuhun. Mama Joremi, Nuhun. kanggo ka Abah Kiki, Abah Kiki, Abah Asep, Abah Asep, Kang Pradana, Kang Pradana,
Sareng Kang Ahmad, Nuhun. kanggo Mbak Susi. Nuhun. Aki Dahlan ka mana Aki Dahlan? Aki dahlan dudu ka mana ieu teh ieu teh Mohon Slami. janji mah bajal teh bari nyawernya Kang Nyawer Dedinya. mohon eta nyawer langsung ngelelep langsung ada aduh eta. Ngaleos we langsung si Nuhun. Aki leos mah. Dah geuningan kitu. Gitu. Kanggo Eh kasadayana be anu nuju mohon. monitor. Nah, Mana atuh mitra-mitra Sunda teh ah. nya kamarana Ulang atuh. angken berurang Sunda atuh Mohon. mumule seni Sundana. Mosok atuh pasian haleuang mah kumaha atuh mah. Leuh kitu Nya pasihan atuh supados ieu. pasian pucuk camara teh ah. Tah sok cucuk camara mangga. Sinar bulan yang sang dina tungtung reja peting jempling sisa hujan di berat boga kene langit jeung bentang kahayang aya deui Mamah Yati rasa anu anyar datang rasa kuring patepang hujan citangis gening bulan kapupus ku mega ipi pongan cinta najan beus ku citoca rek disusul payanto najan tepi kana mega angin rintih nu nebak pucuk camara basa malih ngalieu lahirun Ramo encok gugupai nahiap-hiap geter hate Mamah Eti ku hayang waca nyarita sekawasa harapan ngudag tujuan ngudag harapan ku pabokahan tapi bulan nyulusup kalelembutan kacitakeun urang kuningan henteu weleh ngagupayan dina bulan yang sang dina tungtung rega peting jempling sisa hujan di berat boga kene langit jeung bentang kahayang aya deui urang Depok rasa anu anyar datang hatur nuhun Kang Dedi Sami-sami hatur nuhun hatur nuhun Mama Neng Nenti. Iki Hatur nuhun Maman, saya pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga anu sanes tali atas Kang Dedi Mangga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Eka. Mamah Nenti nya nu aya di Raja Wali anjeunna parantos ngahaluang ngahibur urang sadayana tah sok diantos deui nu bade teleponnya di 8619412 anjeunna teh hoyong diputerkeun pucuk camara sesuai sareng
naon teh haleuangna anu nembe. Insyaallah kayaknya diputerkeun. Tah. Ci urang puter ci ah. Sok atuh Kang, tapi satacana abdi bade pantun heula Kang. Hehehe, sok atuh pantun. Pantun naon? Salawe 25. Hate kodok dicolok-colok. Awewe zaman ayeuna make androk nepi ka para rondok. Urang ge boga ci. Sok atuh Kang. Manuk ciung napisitan. Buah nangka aratah keneh. Mun dicium kudu kumisan. Eta 5 bulan karasa keneh. Hiji deui nya Kang abdinya Kangnya. Sok atuh. Mak tarasi tutung. Keun urang balikeun. Mak si Nyai Pundung. Keun urang kawinkeun. Aduh, ici.